tah cenah nu aing amuan wah nog asin nog asin ti Brebes tah nu aing amuan udang aduh aya budak saurang meureunna teh jeung naon-naon barang hakana teh cukup jeung uyah da jalan teu boga disumputkeun leungeunna teh ka tukang nah cenah maneh teh diameukeun cenah moal dek mah datang teh ka imana mak cenah batur mah cenah palus alus deungeunna cenah leungeunna teh dikumah mari cari mas bahas budak teh aduh watir ujang cenah diameukeun teh cenah teh bau naon-naon cenah dadahar oge daerah ujang teh ulin disingkirkeun wae kadieu cenah sia dibawa ka kamar budak teh teh dibebaskeun kana naon teh leungeunna teh ku indungna jig cenah sia ambeulkeun kitu ka batur ambeulkeun teh ka batur tah cenah aing mah jamar roti meureun ku indungna teh dibebaskeun heula mun kana kelekna lain kelek mah bau asem jauh naonnya nu bawa jamar roti naonnya aya cing naon sing anu bawa jamar roti naon nyaho seuling ya jamar roti lain jamar nyungcung alah luar biasa ngaran-ngaran bulan puasa geuning nya bulan puasa mah jeung ya ka urang dieu ayeuna penting ieu teh atuh etang-etang mapag sasi sia me urang teh sasi lebih nu barokah bagja pan urang mayunan sasi Ramadan pinuh barokah puasa deui sasi anu pinuh ku barokah nya kan urang ayeuna nangapoyang heula ieu padadang di dieu sumuh dihibur heula Bapak kuwu buah dua dek hayang ngalongok eta mantan kuwu Kang Herman atuh paingan nelpon teh jelema eta we teu damang cenah setruk naon teu damang Kang setruk teh nya pisan ke Panayagan nyaah pisan ka Panayagan teh baheula hampura gitu teh tiasa ngalongok kayaknya gede subuh gitu sumuhun Kang sing ngadamang we Kang sing ngadamang kumatak deh kayak ke buah dua ka dieu naon Kang naon tah anu ka kodok itu pake ngoceak seganya ke kacanggeum teh aya nu kacanggeum aya nu katodel teh alah itu anu nawaran mijon inum aya nu nawaran mejen ka ieu mijon inum itu si lain luar biasa mang tahun-tahun aing teh ka dieu nya buah dua baheula dek itu tuh di Cibitung memimiti teh baheula teh akang mah di Cipari pan itu Cibitung baheula keur budak baheula teh keur budak wakena beuka bobos ari ayeuna buuk geus beak geura si orang geus kolot geus biji huis garanteng baheula mah kasep keneh atuh wah baheula mah aing keur ngora mah diudag-udag wae awewe erek naon Kang nu nagih segala lu bogo alah diudag-udag wae awewe baheula mah aing teh Kang anu minta tanggung jawab alah ampun eta ningal tukang ngalok Mang Eye mun geus kolot pisan deuleu teu karasa umurna geus ninggalkeun dunia hitam tapi sorana mah masih keneh peungkeur Kang sin alok dewek ade di Rosida geus geus kolot geus dalag-dalig deug pangong ge geus loba nu maot Panayagan ge euy nuntutan Kang geuning ait akep bani tukang rebab ojay ewon ojay ade karsa maraya mah acan Kang aduh iya padadang Junaedi sumping ka Giri Harja teh make jaket tentara rab-rab rib-rib
maka jeung mawa tahu segala. Oh jeung rontongna. Jeung lontongna jeung cengek. Ame murah beureun. Alah ampun. Lain cenah rek nyunatan masa ieu teh cenah jeung nyunatan budak we oge ngagusaran wayahna cenah Mang Cepot ngejerak heuing teh da geus kolot. Geus kolot bener Kakang. Geus haroream dina duit leutik kitu kitu. Heeh. Biasana geus 100 kaluhur atuh. Oh wayahna cenah ieu mah sakali ieu mah teh naon cenah. Oh atuh cenah da kitu ning. Genggerong urang buah dua teh jikos nu ambak ngomong teh. Rahasia Kang. Teh cenah naon teh cenah lah kurang hampir sekali deui ieu sekali deui lah. Oh kan itu nama moal cenah. Wae paling. Dan semoga tuh sih teh bari sakalian teh maling ngaliwat gitu da puguh rek ka Brebes isukna nya cenah cung. Isuk teh ka Brebes jauh akang make beurang. Banjar Harjo nya. Jalan ke Cibingbin. Lemur kowek kayak cuma Sebut Jawa kowek. lemur o. Daerah tukang bakso. Oh jadi Jawa Tengah, Jawa Timur mah ku o ngawayang. Surep Toto Pitono handengi Kang Kaiko Adi Dosa Purwo. Raden Naryo Brotoseno Mrojol Mrokononon. Lor Morosot Dosol Nolo. Halo. Padahal diurang mah ku ciri khas Jawa Barat. Surep data pitanahan nengih Kang Kaika di Dasapurwa. Iya bahasa Eka marang sewiji Adi Newi Purwa wiwitan dah murwa baheula tah ayeuna mah ngahamur-hamur waktu teh kitu aja ngamur-ngamur waktu bari dan ulah aja memang ngadenge kitu kitu. Ayeuna mah rajoan teh sikina we nu kana. Ganti ini ti imah teh euy engke penting engke euy. Aya hiburan murwa. Wayang we. Wayang goreng. Urang ngadengikeun sungsang. Atawa saur Padede Amung teh begini nya. Magang. Ngaya maya pangalokan ke nya. Kembang sungsang dinang kunang kotak rawis waya sorye Subang urang Bandungan naksarios pawayangan idalang bade ngawitan ngahaluang lagu Adam babu reuneuh babu hawa. Aduh ampun sis Kang Danur Willy pajengkeun seni kaku seni Sunda tuturunan karuhurang ngagelarkeun Cahya Nur salah alah ampun cara beda koki beda masak ciri sabumi cara sadesa wadah tutung biritna sacarana da boga ciri khas masing-masing ciri khas Dede Amung eta cecep beda deui lamun dalang Bogor murwana teh punjian jali-jali tunggal iku bisa marut abazia ciri khas Bogor Eta apa-apalah. turunan dalang entah ada babu paas ai Karawang kan ciri khasna
Wah, saya teh cicing kan kopi cicing. Inum ku si lain kayaknya. Mantap dicarekan usaha nawisan ke akang gitu. Seni Sunda teh anu wajib bisa dipertahankan euy. Oh, kearifan lokal teh. Nya, ulah nepi ka kali ini. Naon sababna? Nyaeta pikeun nakis datangna budaya-budaya deungeun ka urang. Anu teu cocoknya kan. Lain urang mungka elekeun sing sajajar we ka hayang mah. Nya mah. Cara jeung katang tuanana urang teh kudu ngaronjatkeun kreativitas. Eueuh deui. Sabab ai seni mah tiada hari tanpa inovasi. Ada karya. Cenah eta jenuh. Nah, kejenuhan itu adalah motivasi untuk berinovasi. Masih batu loncatan. Heeh. Nya, penting jeung matak ayeuna cep lili tah. Oh, ceplili dari generasi. Dina soal karawitanana geus tamat. Tamat ta Dosen. Moal terus Ibu Rama na hasilnya korakeun teh. Nya teu mubah akan. Geus bisa ngarebab ayeuna mah. Ngarebab bisa wow. Eskar. Sarjana karawitan. Betul. Yalah. Can karena esbek. Naon ari esbek? Es Bekasi. Eskar sarjana Karawang. Ayo sarjana Bekasi. Yalah. Es Pak Agus Wilianto ayahnya. Aya. Nuhun calon wabub tah. Sumohon. Padadang wengi ieu dihibur ieu sanes mengukur ngahibur murang kali sepitan gusaran. Tapi bebas ditonton ngahibur warga masyarakat sabudureunana. Anu ti tebihna ti caketna sok sanajan. Urang dina sajeroning hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus. Da tadi ge pan hirup teh bodo-bodo acan ieu nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabeban teu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah teu etang-etang kula sonten-sonten tamih ngalamun heuh. Kadena. Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Lamun sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negara. Laras. Nya. Tak kitu urang ngadoa mudah-mudahan ieu murang kali nu disepitan cing jadi jalmi anu soleh. Amin. Sehingga milik rezeki nu jauh junuk nu anggang datang nu caket gara ka kore. Amin. Atuh ieu murang kali nu digusaran cing janten istri anu solihah. Amin. Nya. Laras. Padadang nu kagungan maksad tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah. Amin. Tak kitu tanaga leuseuh urang peting ieu teh nya euy. Oh, tanaga loyo atuh Kang urang mah. Padahal nu di imah mah hees tibra. Ngunangan ladang aing teh hees teh. Narima duit teh sugi. Bari jeung jarang digarap we. Buat teu bulukan lah kan. Ayeuna digarap ka. Tapi alhamdulillah ladang cecileuweungan di lembur batur teh imah gedong mobil loba sawah lega perumahan akang mau lamun dipake somong mun dipake asep tong somong sia ulah somong geus didudut mah deuleu eta roh bali gubungna kan sia teh kari jadi bangke ku pamajikan ku anak teh diusir murukan teu dibenerkeun hees di imah. Secara tidak langsung diusir, bapak silahkan untuk pergi selamanya. Cek anak, cek pemajikan, goodbye papa. Aing di ruang we tunjung nama. Saliwat menyari hati. Eta gedong menang hasil cecileuweungan aing ngadon dipake hees ku maru. Can mobil kan. Ku kitu teh mau nyari hate nya. Saliwat mah. Mending podaran heula ti ayeuna pemajikan gitu. Abeh teh nyari hate mah balikeun kumari akang lamun pamajikan leuwih ti heula paeh muran aing pasti kawin deui. Benar itu tuh pan hiji-hiji tawa bareng yang dipaehan mah bikeun ka eta abeh teh nyari hate bareng bisa wah ulah eta mah hukum alam syaratna mah silih cekek hukum alam Kang namanya
tah kitu euy. Kang. Da ulin di dunya teh ulin teh beda ti sare. Tapi nanti sare kumari. Sakarejep. Oh banyak. Kerja. Kerejep. Ker we. Ngan ai paeh mun kerejat gitu. Paeh mah kerjat. Ai jaring tina sare mah korejat. Korejat. Ai paeh mah kerejat. Adeh. Beda Beda saeutik. Korejat dan kerjat. Nya Kang. ditinggalkeun kabeh oge. Moal aya nu dibawa. Daya kan. Nu matak ayeuna keur hirup kieu gedean kahadean jeung urang mana we jeung saha wae. Nya sing lobaan silaturahim. Sabab loba dulur loba rejeki. Alhamdulillah. Heeh. Karena Gedekeun silaturahim. Aing ngaran-ngaran digedekeun silaturahim mami cinta kana silaturahim mah cenah bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Amin. Benar. Mudah-mudahan atuh. Urang kasus. Ieu wengi teh urang diangge ajang silaturahim heuh. Sumuhun. Itu cing parajang Yuswa sadayana arageung miliknya. Urang dieu. Benar. Sing balaleunghar urang dieu. Wah puguh we ai baleunghar mah urang narangap wayang ge. Henteu ku akang kuturunan akang. Oh saha we? Awe Dalang nama da ayeuna mah geus loba petetan. Loba ayeuna mah. Layaga oge ayeuna mah nu nako gamelan teh geus Barudak. Anu ti alam wae. Tapi anu ti akademis. Ti akademis. Anu ngaliwatan pendidikan. Sumuhun. Nya. Ai urang mah formal. Pendidikan formal tacep lili pan waduh. Wadek Kang Lili bener. Pas ngarebabna oge euy. Ngeunaheun ka kuping. Si goreng ilmu jadi nu ngadatangkeun teh. Ilmu. Mangkana loba keneh udah geun teh ilmu teh naon ilmu naon teh loba. Sinen ayeuna ieu dosen. Dosen. Tukang rebab dosen. Hiji deui beri mah. Macak aing mah kudu mahal oge kitu da mayarna aing mahal jadi dosen unggul. Benar. Sinen dia 4 juta. Bandrol tarik teuing heuh. Da kitu atuh da aya ilmu teh bibit duit tadang uang heuh. Da kudu kagantian. Bayangkeun aing kudu mayar lili Suparli 9.000 tah sapocing. Wah, satahun teh teureun-eureun apa? Mayar Ibu Nunung 2.500. Aduh, beli gede. Mayar Mang Eye. Mayar Mang Eye sing sabaraha sia? Sabaraha? Gede 15.000 teh. Alah. Ibu Sinen, Ibu Nunung teh eta teh naon Kang? si Bangbung Hideung depan ieu. Oh, julukanana. Berarti baheula ge aya julukan Sinen mah. Oh, bener tiba heula. Aya si Bangbung Hideung, si Kerak, si Cangkurileung, si Toed, si Layung, si Geureulung. Wah, si Mata Roda. Urukan si Mata Hiji. Si Saberawit. Si Ranca. Si Jangkrik. Si Jangkrik. Ai disebut si Ranca teh susuna badag. Oh, susu boleh sapi paras. Panggung teh kitu tah. Udah lu. Aduh, ampun. Aya si Peut si Bungsu. Si Peut sok udut. Si Balon. Karek ngadenge aya si Balon. Pamane silih ka karang ngadenge kitu aya si Balon. Oh, dina seni na beh dieu atuh. Si Laja aya. Nah kumari bayat si Laja. Sinen dilani si Laja. Ya, kumaha teh? Ngawayang buah dua baheula macan kieu. Can rekep imah. Jarang kene cuk celok baheula. Ai panggung baheula merapet jeung juru imah jeung golodog. Da teu make pangeras. Abeh kadenge ngeureung hajat.
tak parieu dalam baheula. Ai barang gejerak ngadalang gretek teh hujan teu eureun-eureun. Woi ngari Tuh mun lalajo saurang-urang acan. Oh, keur mah hujan. Anjingnya rageg perbutulang nih. Keur mah hujan dalangna teu rame. Keur mah hujan dalangna teu rame kok. Ai sinen tengah peuting hayang kiih meureun. Hanteu rek ku catrik. Asrik bagianana. Heeh. Baheula. Zaman ecin bener. Kulantaran eueuh nu lalajo nya kapipir nu hajat. Kabeneran di pipirna teh di tukang teh kebon. Porosotkeun calana jero singsatkeun samping jog gek kecing ngobo. Lempeng pisan kana boros laja bayangkeun. Geus beak sikih teh kitu aneh. Aduh. Udah korsea. Geus teh nuhun ja. Ngawakilan salaki aing. Heeh. Alah ampun, tadinya dilani we si Laja. Si Laja teh didinya riwayat teh. Heeh. Riwayat teh. Wah. Si Kuntung aya. Nah, lain kumaha riwayat teh si Kuntung. Riwayatna si Kuntung. Riwayat. Hah? Riwayat teh si Kuntung. Ai si Nente tinggalin. Hari teh. Terus Tuluy begat beca. Iya, begat beca ke terminal. Terus Tuluy naik bus, dan ngawayangna teh di Tomo. ada tamu aing geus kitu. Naik bus di Bandung teh. Di teh Cicaheum. Cicaheum baheula. Pak bus turun di Tomo. Turun di tamu aing geus di tamu. Di Tomo teh geus ngarariung panayagan sadaya. Dahar heula. Ya. Tuluy ngawayang beurang, ngawayang beurang tuluy peuting. Tamat we. Tah dilani we si Kuntung. Bayu, para baman. Nah, aya sangkut paut jeung Kuntung da eueuh atuh. Teuing teh nyamuk cek oge. Di mana nyamuk lah sok jeung Kuntung. Suganti si nanti sok ngarokok. Boleh si peu. Ada lamun kitu kan mau rame ongko. Jang Belahan. kalau nyata eta si Dawala kabina-bina teuing nya. Sok atuh wadianan ku akan sugan. Naon ka dieu? Sugan ngagugu ku lanceuk mah. Ka dieu geura. Keras. Tulis sauran. Lain ieu jelema mun urang mah cicing di ditu. Lain maksudna nenangan si laing. Dalam aya si laing di ditu wah cilaka we. Doh. Di kepung wakul buaya mah ngapkeun. Tingker kurang. Ya, si laing eta dewa teh sesemahan asa are mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh. Masih kena loba. Masih keneh loba nyembah ka dewa. Pada waktu sungkan. Entong dicarekeun bae. Ada pamanaganana kitu. Ulah dituar pamadeganana. Lalawora pamadegan dituar wani maehan. Aing geus jadi kulit jadi nadi. Kan edang kege kapanggih ku dirina. Sabab pangna kitu oge untung aya sesemahan. Lamun eueuh primitif pisan meureun. Da yakin meureun pangna nyembah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa. Aya karasana tangke meureun saeutik demi saeutik ningkat. Mode budak we kitu bayangkeun budak. Da canyahoun agama teh naon karek tuturut muni. Ulah wani-wani nuar pamadegan batur. Bisi eta teh proses dek bener teh kumaha we rupa-rupa jelema. Tah geuning geus boga pikiran kitu masih leuing. Tah ayeuna teh si laing seolah-olah nuar karena pamadegan batur. Eta. Ayeuna dewa dek digugat ku si laing, bayangkeun ku si laing. Tong boro dina ngagugat na pangijeng dewa init na ka sawarga we. Yeuh bisa na eta sawarga kancikan ku si laing teh. Sawarga teh pitempateun jelema anu iman takwa ceuk pamadegan dewe. Benar. Eta. Ayeuna si laing dek init ka itu, bayangkeun. Hartina si laing teh geus boga rasa bener hirup teh.
pi tempateun jalma-jalma anu bisa ngajalkeun real ka manusiaanana sombong si lain hartina geus boga ngaku geus ngaku pang benerna nu batak ni lebah dieu euy siapa yang hirup mah diajar sekurang Inggrisnya mah long life education sepanjang hidup kita belajar sanajan urang geus kolot daek bucu baca daek tuta tanya daek itu daek ieu belajar ulah boga rasa terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul belajar terus sok balik deui cing meunang dicarek ku dewek cing meunang dicarek ieu teh lanceuk guru ratu ngatua karo boga dulur panggede namun lalaki wajar aku bapak seolah-olah gaganti bapak boga dulur panggede namun awewe payus aku indung seolah-olah gaganti indung bisi sileng katulah ti indung bapak dilanceuk sok moal tamat sia ka sawarga moal nincak acan di dora ka ti indung ti bapak benar can aya restu teu jadi kolot sok balik deui sinyaah ka diri sinyaah ka kulawarga ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna sing ngagugu ka ieu era ku cai kuring teh coba ku cai era ku aing henteu naon maksudna sia teh cai di mana turun ti luhur gunung di mana di benung kajian saah leleberan tibatan pegatnya lampah astagfirullahaladzim amuing musap beungeus ya istighfar kayaknya Brandon nu pro jeung nu kontra teh geus terjadi ini teh belgung wah geus eang anu bisa jajan da ieu nu pro nu kontra nepi ka para sia teh anu nungtun Raja Wisuna masih lain anu jeung pucuk ti girang sok balik deui wayahna moal bisa iya ibu kuring moal aya saha nu bisa ngahalangan inung bapak dunungan saha nu ngahalangan kuring tu gede artina geus ngamusuh ka kuring eta wah aing oge dianggap musuh berarti lamun keukeuh mun maksa teh ora naon eta karareuh naon tetangahan di akal karareuh aya mau jadi dia mah ayo buru ini sieun kitu kumaha sia mah nerakab maung teh selera lain sieun aing mah kumaha teh era eta ku centiana centia maungna pot kageuning pot ulah kaget tuh syok saha sora teh nah mun eueuh duit teh sia sora teh mereka masih dahyan syok tah ngekeun sima nu ka kitu sima saha beli camreng sada domba keceket gitu kan ulah kaget pot walah juragan Gatot Kaca ya Indonesia omat buru-buru ngagugus ya kayaknya dah pasti teteh nyarek sarua ada geus ngidinan ka kuring geus datan neratang ngademane upah kulingan datan neratang ngademane upah kulingan upah kulingan kape hatur anom nuhun dolar kan sama kape hatur nuhun pot cager ibar bulan oh syukuran usum naon di Tumaritis kumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis teh waktu kuberit gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala kan kuberit sanes kagaringan sanes banjir sanes naon
dialah we kudu bogana abdi mangalamun kudu bogaan eta malak tinggali dunungan baeud eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu ningali sikon aya rek heureuy kudu keur guligah jelema teh eta mah teh dununganna we pejabatna teh nyaho seni apa we kan sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dituluykeun ulah maksudna ya cekai ngoge bahaya harita dina riungan di karaton aya saha sun Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha anu nya tujuan maneh ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garengseukeun pacogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara sedengkeun di badaya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kulit jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditoli teu dihargaan artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenduan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa wah kang dosa ku bakadamang Uwa Baladewa bakadamang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu iya eta persoalan gan ulah disakompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milaria di Sidawala tah daek daek bisa jadi mawi kula ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan henteu agan bisi pajakeun ti teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge supana ge daek sok abdi sumpah daek gonok kan sing burut tah tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh teh kagok borontok ka palang belang geus kagok kaleng ulah geus kagok kaleng ka teu dicarek ya teh neutreug lanceuk deuleu lanceuk jeung bapak tong boro lanceuk geuning dunungan ku kuring teh digugu nyaan sia teuing sia eta mah neutreug teh nu kitu teh noyod uras beuheung bagong teh nu kitu teh oh nyata kitu teh nyaho aing boga penyakit jantung teh kaprewas lainna mah teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur wayahna balik deui moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimulkeun papaseaan lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi aduh astagfirullah eta teh kan nangtang ka dunungan teh aing cek kumaha teh dunungan anu sakitu bageureun sia bakal teh lebaran atuh bakal lapur meunang teh THR teh lapur atuh makanya sia teh pasti moal dibere THB THR moal tiasa dihalangan agan abdi Gatotkaca salaku naon di negara sun keamanannya demi ngamankeun Pandawa getring jeung Uwa Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacadak kan abdi mah cicing serius hei udah ngekeun jadi aing kasentor jantung teh beri kupnap sia teh nungtun munding nungtun Raja Wisuna teh kelakuan kitu teh jangan pucuk tigirang teh wajahna dua dik beunang dicari ka bawa
sabab Gatot Kaca salaku keamanan terido ninggal ulah Batara ulah Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa ngerti ai kahartos mah kahartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge aduh aya eta manehna teh jadi tetap di kasawarga samohon bulan kurang ajar sih ditindak ku Gatot Kaca sae bade ngayakeun tinakan naon bae oge nangtang sakadunungan seolah-olah nangtang teh wah sarojing mengkak rezeki teh jadi leuh sedangkan anu bakal kapang kekak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak apa sabaraha nu korban teh sagara papa ngabutuh cumponan kudunungan teh mau dicumponan proposal oge di mau di eta mau digugu mau di ACC paling di deum dikeluarkeun anak di manakan geus bae sakali deui Gatot Kaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tinakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega orang ajar oh luas saya ngising ya gitu pasti akan eta geus morotot tunungan lah beuna dawala sing inget euy sing yang ka dewek euy tuh baru-baru perototan ka dewek ku ge urang dewek geus ngeleper ke jantung pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan meuleud di baeudan saeutik samarampa urang mah mun asa teu gebleug naon-naon hirupnya ngomong oge beurang ayeuna moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtawa Nagara samohon abdi keterang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa sabta pangrungu Pajigiring tapak nenggala anjir teh dikeluarkeun makaning mejres ya pejet geus keluarkeun eta mah dawala cing eling euy istighfar teh nya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali gemah teh lumpuh mah teh ai rumaos mah agan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mohon tega tega pati tega kurang ajar leles anjir oroh aya di kumaha teh bisa teh eta bieu kadengena anjir udah rumpuyuk paingan si dawala omonganana dulu oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh dulu jurali teh guyuk kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot kamu ingkang tuang heula tuh ngeureus ya alah di kumaha sia teh da eta bieu heuh teh disebut leuleus nya sia satiruh metu nu ilmu nu ti aing dia teh didenget teuing ya gan si dawala teh kitu salaresna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pemajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret jeung abdi teh kitu we wah kasurupan sih waranya oh aya kodaman awakna teh moal kitu kugusan ulun wah ketika daya luhur Sumedang nya wah
asupan Cut Nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau lah sing cagekeun deui teh teh kadunungan teh ulah megatkeun ti koro aing teh cing cageurkeun da ulah lah cageurkeun teu tiasa doh teu bisa naon-naon abdi mah ya si anu nyuruh teh yang Jaya Perkosa mah sih bisa jadi teh atau yang terong pewot pegaya orang terong pewot lewat sekar cing tulungan kalau hayang cager palai damang iya anu kagungan damang saha cing pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar tah etan jadi salah mah salah kaprah teh eta sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula minta cager para dewa aya karasana henteu geuning dasar aduh ampun salah kaprah hatinya Aisyah sok ganggu pemandangan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah cing lain ganggu pemandangan kuring mah cing gan iya dupi dewa aya inung bapaan aya Batara Guru bapana aya bapana Batara Guru ya pasti aya inungan aya bapaan yang ngaranna makhluk mah nah itu disemah sabab di atas langit aya satelit cicing aya lah di luhur langit aya langit aya langit di luhur langit aya lalai lalai mah diparahan ya tuh atau di luhur langit aya Korea Korea oh di langit ieu mah aing aya Korea ketilu di rombongan Korea Selatan pan Korea Korea dewa sakti aya nu leuwih sakti dewa kawasa anu leuwih kawasa wah anya eta oke saha tuh pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge dina dat oge aya 3 dat mutlak dat muqayyad dat katarosi oh liur aing bawa kanya mantong bawa kanya liur aing teh apa nih Allah jenenganana datna nyata laisa kamislihi sayun asmana Allah af'alna kun payakun sifatna Rahman Rahim ta Rahman Rahimna ieu welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungan nyaeta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara buktina bieu rakyat sorangan ku anjeun diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta nah arek dipaehan nah arek ditenggelan aduh karena republikeun geura sok republik re teh naon re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
Oh yang lain dari rakyat oleh rakyat ke marahnya anak-anak baru tikuk nih. Oh matak garanut oge. Oh palu citra. Oh rekeningna garnut teh. Rekeningna palu citra rekening tentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu iya. Ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah eta Nun Allah kaula minta cager. Tong cacarawokan da teu budeg. kalau Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. Barudak saya teh gara harudang tong maloloro saya teh aing hayang kopi. dah Utekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa. sumohon Pinuh urang teh ku dosa. Balokot Boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula. Nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah. sumohon Qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. ngabarsihkeun anakna Tuh da teu kukuringnya. Iya. kusorangan geuning teteh Percaten Iya. saha diri anjeun teh. cing anu sabenerna Eta mah pangkat mah populasan cak. saliwat mah Saya teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. reket Cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teu RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tong, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. dawa bedana kalau istilah tadi Lamun agan nuang gula, amis. Sarua jeung kuring. Itu kepikiran dari kau. juga mau jauh kena kang Ngon siap geus kalinya doa ilham santren aja teh. nanti ketinggali Puasa tara aja teh tara ketempo. Malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. bari nyumput di goa Saha teh nu awas teh? Hah? Narek di aku ku anjeun. Iya. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing. cing nama apa Oh, Adam tukang cukur teh. Lain. Eta mah Adom atuh. Adom sutisna Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Iya. Hei malaikat, sujud tak ka Adam. Brah. Malaikat teh sararujud ka Adam. Iya. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain ka malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat, berarti malaikat sarujud. Aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong. Oh jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarangna eta mana ulah mitos darah mikiran ka baheula. Iya. Lamun mikiran ka baheula ai Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atawa jin. cing Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia. Enggak saya ka anjeun. aduh
eta wujud anjeun teh aya nu sarujud saha diantarana awas denge rasa nu awas ame pusik malik ieu tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu deh ese di kanalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah walah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling dola istighfar kayaknya ulah hareup teuing dola aing anu sepor jantung nu dola nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal dah naon mereka dipeka sombong ku anjeun naon rek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna bener kan di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong dewa kaya cek urang Jawa mah manusia ora anak kagablek eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk kitu bahasa ya artinya eueuh kaboga bekannya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagablek luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon ka anjeunna jeung naon nu rek diaku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha nya kaula ye perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyopot anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah abot nyencang dek denggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinten kita nak kerasa lamun ada digiringkeun dihaturkeun ka Batara siap doh mana dihadapkeun ka saha Kang mun tita tadi heuh pirasa aing kitu mah tegang urang teu kapikiran tadi eta Gatot Kaca kan ya ilmu ti abdi teh si Dawala teh ari dengeun teh teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung aduh naon teh artina ting naon sudah tua sudah nenek tetap disanjung aduh make segala kan semua kapihatur nuhun agan salamet aduh cepot nah satemeng diturunkeun ha agan melang abdi jadi kumaha atuh iwang we bener we ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh teu aya deui sasaha deui ulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda nyaan agan teh saminggu teu neda nya teuing cepot aduh kitu ulan ai si Dawala si eta mah kalah ngaleos Eueuh kahayang sih. belana Eueuh kanyaha. gitu cek abdi teh pahlawan ieu teh agat cing nyaah ka pahlawan lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh jadi bener eta teh paman Arjuna teh geus nampi di panglamar ti Astina muhun agan moal disumpul salinungkeun ku abdi mah nya abdi teh agan teh sanasib sareng abdi nyaahkan dunungan akan abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok ieu naon cing masa nepi ka ngajublek nepi ka ngajublek nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun dibodokeun soal naon jual meuli sawah teh tulus ini sedih ampun tobat
wah sadaya-daya wah wah langkung paos karena naon pihak kejadian wah ampun tangtosna oge panginten parantos uninga kejadian putra Tidawala antara piti Astra Jingga wah ampun wah ampun wah Gatot Kaca gaula eta teh Sidawala nuhun kakarek kurunyung sia teh nah da tita tadi oge kula heula Sidawala ka dieu nama mung bela mah abdi ngucapan tita tadi ka agan kitu ngadonita Sidawala mah ka abdi cabok sia we sinekna wa apa beja Tidawala yen netelakeun pangna anjeun dibatalkeun dibedokeun kawin ka pergiwa teh lantaran Arjuna panengah Pandawa teh nampi panglamar malihan ayeuna pisan naon seserahanana ti nagara Astina ka Madukara teh ka kitu kan ayeuna marusiah we ka agan ieu bade ditikahkeun pergiwa teh ka Mandrakomara putra Astina putra Raja Astina ayeuna seserahanana wah Promios naon anu seserahan bakal dipegat ku putra maksudna hancurkeun hayu sareng abdi gan hayu sareng abdi dorna ku abdi urang tengeulan hayang nyaho dah pecakan hayang nyaho sepot ulah manasan teu puguh maneh lamun dek ngahatean kudu jeung ilmu segala rupa ge kudu asak jejehan atuh kadegan ulah kaduruk nah kersa agan hiji pahlawan utama hiji jago ti nagara Amarta luntur ku model kitu dek nuturkeun hawa nafsu padina katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh kolot-kolot maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur lain matak ngadatangkeun kabagjaan boh dunyana boh akhiratna nu kupur mah matak mawa balangsak ka sararea mawa bakal aya malapetaka hakikina dina diri urang kade di mana aya kaamek teh ulah dituturkeun eta teh hartina nu mingpin diri agan teh hawa nafsu cilaka eta teh nya euy pikupureun eta teh uwa dek nanyakeun timalan gua jadi eta pangna batu jadi koral teh alatan hidup notok-notokkeun salira kana eta batu dau malihan ayeuna bade angkat anu seserahan ti nagara Astina rek dipegat dau dek dia amuk tibalan hancurkeun deudeuh cu hidup teh diistrenan jadi lurah tamtama negara ti sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah gau di malam dina waktu sidep di istrenan kapungkur dugi katoh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa hancur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ye jiwa raga geus diwakafkeun demi kapentingan negara jeung bangsa dau tayena kumaha lamun aya bewara ka masyarakat cenah meureun Gatot Kaca teh gugur Gatot Kaca teh maot di mana di leuweung naon maotna Gatot Kaca teh notog-notogkeun maneh kana batu sabab Gatot Kaca dibatalkeun kawin
pantes hiji tamtama anu parantos diistrenan demi negara jeung demi bangsa geus diwakafkeun eta jiwa raga keur kapentingan negara jeung bangsa korban dileuweung alatan dibatalkeun kawin turun di bawah pemikiran dewek teu nepi ka pola dinya tadi nah eta pentingnya sakola teh euy nuhun Gusti Nu Maha Agung ajri agan ajri aduh ampun cepot apaan agan teh aya pamimpin agan teh Gusti Prabu Yudhistira sepuh seueur nyuhunkeun kamandang jeritu ti dieu nah ayeuna agan nek dipingpin ku hawa nafsu agan pribadi hartina agan teh geus ngajadikeun pamimpin anu kupur teh apaan saluhureun teh tajakeun pentaheun sahanapeun titaheun bereun ta abdi teh kapan sahana pedagan abdi teh bereun kitu we kahayangna teh dibere anu teu mere mah teu disamat ada Pak Haji Sidik mah teu disamat oge sok mere heeh ayeuna teu damang saurna tang-tang nyangakeun Banglaya deh atuh nya mudah-mudahan sing enggak damang ngomongan ka Pak Haji nu juga sakit ya Ti malam dek dikamanakeun wibawa komara hidup salaku tamtama negara kudu ancur mode gitu dawa malahan kakuping neme kuat Gatot Kaca ngamuk nguwak ngawik seueur anu jadi korban alatan Gatot Kaca ngamuk naon ngamukna Gatot Kaca sabab kabogohna dek dikawinkeun urut kabogoh Gatot Kaca bebene Gatot Kaca dek kawin jeung batur nu seserahan dipegat pantes lurah tamtama gitu patut anu tadina waktu diistrenan hidup keur kapentingan negara jeung bangsa jiwa raga diwakafkeun keur kapentingan negara jeung bangsa ayeuna jiwa raga anjeun dek diwakafkeun demi kapentingan pribadi anjeun dumeh eta urut kabogoh rek dikawin batur nepi ka leuwih ti remeh eta alasan tampiling sia we cecengiran wae kan teu ah jajan malah karep pesya waduh ampun wa margi putra teh nemeh pisan kapan saumur hirup nemeh kaancikan kurasa birahi ka istri mara kawanoja kari-kari ayeuna menakan kejadian anu model kieu hiji satria sepiing pamrih rameing gawe kadua satria kudu jujur katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa kaopatna satria ulah borangan dau teneung ludeung hanteuringrang cing emut yen ieu di dunya teh sadayana jajadian anjeunna hade goreng sedih bunga seuri eta teh mangrupakeun romantika kahirupan bisa deweknya eta oge beja gagal panen manusia kadar kahayang manusia kadar rencana kabul aya Nu Maha Agung tapi yakin upami urang bersih hate merdih ka anjeunna yen pangeran ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina teu ngange dekol-dekol acan cekap kukun payakun tuning si cepot nyahoun himuhun di wartosipun bapak jauh ge beres eta si gaganget sok mun sakedik abdi teh gagah panen kedah kumaha atuh putra tewa da anu jadi ngajungjurigan kana hate teh alatan naon margina jeung naon kalepatan putra atuh wa geus apa tur yakin dina hate hidup teh anu kabayangkeun teh da puguh hidup teh jalma anu keur kapentang asmara yen dina dada anjeun teh pinuh ku bayangan-bayangan pergiwa
cara budak anukir katarik mereka pentang asmara mah eta teh hartina teh perem kadele bentak karasa ku uwa oge da uwa ge ngorah heula nya cek bingung kan tau ta ayeuna mah kieu we atuh kumaha upami ayeuna mah bebaskeun hate kalayan urang bantuan we Arjuna bade nikahkeun pergiwa ka Lesmana Mandrakomara teh urang bantuan di ditu kaprak-kaprak bisi kumaha onam urang cokot kana pribadi anjeun yen pribadi anjeun ka Arjuna teh paman ka pergiwa oge ka Piadi ayeuna ka Piadi hartina teh dulur dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan matak naon lamun ngabantukeun keamanan di ditu bisi aya hal-hal anu diharepkeun gedekeun eta jiwa teh waduh naonan ari uwa naon bade mapanas putra uwa wah Gusti Batara abdi protes ya naon apaan ieu teh bebenena Gusti nen pergiwa ai kitu ayeuna nen pergiwa direnengkeun sareng anu sanes ayeuna juragan Anom ninggal kieu engke di ditu rerenenganana aduh makanya kita nuju sumanget pisan kulan palai garwaan teh atuh da bujeng hingga aga da abdi ngamuk ka di ditu diselapkeun tak ku abdi bedog dina beubeur tingalikeun nemen ninggal janur oge panginten kukumul lain kukumul atuh umul-umul mun tah eta tos amak abdi ulah lalawara ngaheab komo deui ieu aduh ulah dugi ka kitu cepot cicing atuh da aya otak kerdi diadu ke jeung otak Gusti Batara mah da moal mampukeun heulaanan atuh da itu mah bergelar atuh akang mah lamun dina catur mah kudu aya pengorbanan heula ulah lebar ku benteng ai kudu dibeakeun mah dihakan batur aya asa nguntungkeun teu naon sanajan seter kahakan batur asa urang menang teu ngarti mun naon catur seter naon aing mah ngarti seter kana dam-daman itu palai hidup ulah panas hate waduh uwa dek mere obat ka hidup geuning Gusti Batara teh tukang obat abdi bade nyohongkeun obat nyeri beuteung sareng abdi teh aya obat nyeri hate teh aya upami tiasa mah panginten abdi mah bade nyuhun ka Gusti Batara teh eta obat nyeri ku tetangga aya dua anu kudu ditalaah ku hidup ieu mujarab pisan mun ku hidup ditalaah tau naon sababna hidup panas engke di ditu ninggal pergiwa rek dikawinkeun ya pasti we wa sahanteuna karek oge erek kawin neme oge erek ai erek kawin mah acan ai nu seserahan ti nagara aslina terek naon ya bade nikah erek teh mah da acan kawin da kawinna pergiwa mah ka Gatotkaca oh anu leres buat teh wah yakin yen pergiwa mah tetep eueuh deui pisalakir lintang ti hidup pun kitu deui Gatotkaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatotkaca ta eta obat ti uwa cing inget yuk tuturkeun ka Madukara aduh entong aduh hayu tuturkeun cing yakin cing inget we karena kecap uwa tadi yen Gatotkaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatotkaca ti kitu uwa cing yakin alhamdulillah tuh kan mudah-mudahan kitu kita lah percaya ka Gusti Batara mah hayu tuturkeun regrekeun mana agan cingkiat agan cingkiat doa nawe cepot
kabayangkeun Gatot Kaca maot di leuweung notogkeun maneh alatan kabogoh atawa dibatalkeun kawin. Aduh, dek dikamanakeun wibawa komara salaku lurah Tamtamanegara. Gauh. Omat ulah luntur ku kaibunan ulah laas ku hujanan. Gauh. Yuk. Tapi endah dirasakan Nurek seserahan dipegat diamuk ku Gatot Kaca nepi kaloba anu korban. Naon sababna? Sabab urut kabogohna rek dikawin batur. Pantes hiji lurah Tamtamanegara kitu. Yuk matak teh cing percaya. Cing reug-reug pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa. Tuturkeun. Hidup anak king anak papanting. Jempe goblok jempe. Naon sabab uwa nepi ka maneh kitu. Uwa teh nya ka hidup Raden Gatot Subroto, Gatot Kaca. Uwa tong heureuy uwa henteu. Uwa ngarasa regreg ngarasa pageuh. Cing inget. Gatot Kaca teh notogkeun maneh kana batu. Nepi ka ngamasing pati itu makaning perlaya di alas wanawasa di alas batu. Naon sababna? Gatot Kaca notogkeun maneh teh akibat gagal panen. Jembe goblok. Naon wa teh panen? Panen. Aduh, iya paura. Anu seserahan dipegat. Kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid geus. Nanaonan ieu teh uwa teh henteu nanaonan. Manusa teh kudu gede amal. Hayu tuturkeun uwa. Teraskeun. Ya, bro. Nah, tadi. Naon? Si dewek Gatot Kaca. Si lain Gusti Batara. Perhatikeun heueuh. Dewek teh keur kaedanan cenah. Kaedanan kusaha ku Ceu Apeuy. Atawa ku Bikeyi. Kuring Gusti Batara heueuh. Sok. Dede anak king Gusti. Naon aja teh? Manya Gusti Batara kitu goblok. Natara ngadenge, ai heueuh poho. Coba. Aduh. Dedeh teuing hidup. Menang uku di zaman lemut, menang ngais-ngais di zaman leutik, ngakod-ngakod di zaman bolon. Hidup nepi ka di istrenan ayeuna geus jadi RW. Yang jadi RW doang. Keun bae atuh demertikeun heuh sok. Hidup geus jadi RW 03. Malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkat nya tapi keun ngabagikeun
jakat kunaon ku hidup ngadon dibikin kadon dipakai meuli jaket butuh eta beas raskin beras keur pakir miskin bet dibikin sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jarariet masyarakat leutik teh kurang ajar mana sia teh Detik itu henteu sia teh